Itu cik kebiasaan. Jadi kebiasaan. Ya abdi kayak di barang jalan ah. Eta geus di eta. Ya pangada kapur aya urang Panawan mah. Abdi kalau kursu tara ge. Pakai jalan bapak sendiri mengganggu jalannya. Kebiasaan. Abdi kapur abdi di dieu ge di shooting di eta naon ieu? Nuhun. Mun ti ieu tah. Unikunya, Pak. Panyanak. Ya abdi taruh rumah tua. Al kamar teh nu putaran. Kon abdi nya Bapak. Oh dia sudah 2 tahun apa? Oh tidak. Jamun orang itu mah sampai nggak? Hari itu mah rata, nggak ada sih jauh. Hari dia mah nanjak pas ada dekat. Nanti dia mau kalau itu hampir setengah kilo. Di makam ke jalan raya teh. Si komar cakap. Komar mana, Bah? Komar nu mana? Komar. Cewek tali. Siapa? Oh, Asia kita di mana kana? Abdi teh Cawi Talina, Bah, teh. Abdi teh hendak. Adi teh sama tadi. Tuh, Bah. Kayaknya dia kecil Pak biasa. Harusnya Abdul Aziz. Ya, sudah Bang. Rumah tangga ya, Pak? Ya mah nuhun ka jalan raya. Oh, ditutup ya, Pak? Tutup. Nuhun atuh. Ya terus abdi ya sana mbahku mbah dalem jadi sok mun pipi kuncen teh. Ieu dak abdi ge teh sih. Jadi nu warang geus kopeh cenah. Ai horeng kabudak bener kabudak. Anu terang. Ah ya di baheula mah saya saung dieu teh. Nya cenah ge ku nambah dalem anu sok ngatur pikun cenah. Jadi hendak pikun cenah si pada kerok-kerok jeung henteu. Jadi gitu. Tah abdi kitu katanya. Iya ge ayeuna bawa ieu kabudak aya nu di junggur si jiwa. Nu engkana. Tabak kan kapungkur mah teh saung, Bah. Saung eta di tembok teh. Ceker sakola mah jeung si Mail sok ka dieu teh amung teh, Bah. Ieu teh saung. Ngan ieu teh saung teh kieu nya. Aya jalma istri di dieu teh budak ngora teh sok ngadukunan. Lilena nipu seueur nu katipu. Ngaranna Sanjono sana. Tah seueur nu katipu. Anu kesra teh sanes, Bah? Anu kesra sanes, Bah? Kesra anu cager. Belah dituna rompok teh. Belah dituna teh rompok pan ayeuna pan teu kenging di enggonan komplek. Di pinggir jalan. Aya kamari ge sok adi. Ceuk ayeuna kalau mikir. Abdi aya sukari. Kapan hari yang mesti ya perjalanan jam pokok atau ayam sekali gitu ayam kan kurang disebutnya kudu apa tertib ya takkan ke sini tapi kan saya kalau gitu kan kecil ya kamu
aja kan. Kan? Tah mun ieu mbah dalemna, Dalamnya. ya ibu dalam Ya. di Damarulan itu Prabu Sidewang sakulawarga. Terus di wetan di dinya aya nargo Mbah Rasa namanya teh. Terus di kulon itu Abdul Aziz nargo caket balong teh. Mana lamun sana ka dieu naros kelakan Sumatera. Mana aya sun cek sanes abdi pun tentu nya. Lain dia ai kuncinya maksudna mah. Jadi nu boga kunci jadi lamun terang isi asibena pan abdi kita ana di sok ieu ka anu kita lamun bade ieu ya bilih nu di dieu ka katanya atau di lebak teh pan mal apa lamun teh ieu mah Mahal apa. da ini sok di padu abdi sok diantep we nya pan aing teh kudu mah teh naroskeun mun aya abdi mah tarsa ek naros ngan aya kudu mah lamun ek arep kade naroskeun ieu saha-sahana pan urang kudu terang lamun ek hadoroh ge karena mereka sebut-sebut gitu. Tapi sok aya nu kala abdi kieu tah mana sing teh ari cekolot mah anu bangga teh abdi nyati guru lamun anu bangga teh saperti urang ngaji pisan kiai sok adi tapi teh mangga abdi ngan aya nu jalur da eta anu teh jalur kamari marang kieu kumaha teh ku abah heula engke cenah ku abdi atau di Sumedang teh di Sumedang ya tadi sok ku bawa heula cenah saku mah ayeuna engke abdi cenah lamun rada ge mangga gitu pan jadi pribumi heula gitu eta ngaranna ngajalur baru tuh ngajalur urang mangga daya belum jam bodoh cenah duka tinggi teh nganyapun duka abdi aya nasib abdi kada hisut abdi di tahun 2000 kuncen pan di daerah kota kuncen apa besar madi memang abdi tar pasukan teh baru mau da abdi teh nya ke situ aya abdi di situ abdi oh diberi anak dia aya nasib atau di dieu apa anak abdi alhamdulillah nah eta teh Prabu Sidewang sekolah warga mana cenah ieu teh salapan teh tah salapan pan eta nya 4 dia 3 7 salapan salapan jadi lamun nurut jalur ieu mah wali songo teh tah ieu teh kieu aya jalma sok ke Cirebon bae urang Cikadu Mbah Wangsa ngaranna ieu anjeun ulah san bulak-balik teh ka dieu cek Cirebon pan parahi lamun can di Mekah syekh lamun ieuna aya pangurus teh nya kuncen-kuncena tah sakti ieu anjeun can geura papaikeun bae inung bapak ajan aya di Hulu Sagar ieu Hulu Sagar teh ta ieu kali Cisangarung ieu teh ieu teh Hulu Sagar pan di dieu baheula cenah diang belutna ya di ya Sangarung aya mah sakotak baheula carios belut teh cenah tah anu kercatan di kalem ieu can di Bandung Dharma pan harucan aya tun truk RK lebat lamun kan sumut belut atuh da belut lain sabelut eta belut gaib ya gaib ngaranna aing dongkap ka ni dapatan ieu ka abdi wah jauh masyarakatnya pinggir kali eta urcan di balai itu can diurus dongkap aja kitu tapi ayeuna alam tuh ku abdi di balai aya disapukeun ngan teh saperto di dieu ieu itu mah jadi disapukeun lah lamun aya sabu sakala ya atuh ca aya di pan Senin Kamis lamun abdi Jumaah Minggu ka dieu ya tadi kita jadi aya gen abdi nu wasiat itu ka dieu mah poe Jumaah ieu angut maneh san poe urang Ciniru ya nu kasepuan kumaha ayeuna geus aya anjeunna jaroh-jaroh ka parang dahar eta ge ada kaputaran cenah ieu maneh ulah kaputaran geura ka Mbah Dalem cenah Mbah Dalem caget ka dieu jadi da abdi isu kan teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kampret sidung mah teh wangina teh dongka teh ka tanah hari lapat Pak ai jalmi anu rada sok dongka heula udah ka teh ka urang presiden aya tamu anu istilah ilmu teh sok dongka Oh iya. Ama awi mah teh aya nya, Bah? Nun? Ama awi mah teh aya ada lapan aya apa? teh can ada teh dukan duka teh sore jadi lah malum sok kadang-kadang ieu teh sok datang aya nu heula aya teh nu atampun aya nu jarok sok aya heula dokal ngan aya Ari ieu makam saya, Bah. Ieu nu saya, Bah. Kadengen we. Gimana? Udah kelihatan. Kayak gitu. lamun hek di tempok ladeuh mangga Mana, Bah? da amun ieu mah sanes makam ieu teh Oh, sanes. ieu mah cariosna tapi ai abdi wong itu sok di dieu kunjauyeuna biru Iya teh. da ai sanes makam mah
ngan rupiah itu tempat nyimpan benda. Pusaka gitu Bah. Hmm. Oh iya Oke. paham, paham. Lamun itu mah bare mangga bare sa. Bilik sana tah. Jadi di mun di marada mun di lebah teh di lebah. Tak. Raja itu di jalan aja. Ayo itu marada eta da deket balong karamatna. Iya. Di marada kalau goki ya kali. Eta Prabu Siliwangi teh makam aslina Bah apa patilasana Bah? Patilasa. Patilasanya Bah. Ini asli nama ada di Cirebon. Iya. Ini tapi efeknya unggal karamat ke ayah. Iya. Ngan lamun cek ieu mah lamun di karamat urang gitu nya. asli nawa wali na. Mohon. Dan akhirnya Mohon. ini kana pun ayah karamat ke ayah ieu ke ayah seperti aya mah asli mana ieu teh asli ieu. Ya di Lebak teh. Iya. Kade Bah jalanna. Alon Alon we Abang. Oh iya nya Bah. kapungkur nama eta ngan ieu wae tah. Ieu wae jeung ieu jadi. Ngan ai ieu mah ku abdi di balai dia. Nah, Nuhun. ieu mah mun arageun mah di dieu kapungkurna ngan aya mah ku abdi. Ieu teh makam sabah? Ya teh Mbah Raksa. Mbah Raksa. Jadi Mbah Raksa itu duka ngaraksa ieu ngan jadi jadi urang kirang terang nanya. Da ieu ge sapertos kapan tekannya kan aja ka Mbah Darno ieu. Manduka ieu dari di sugo kadu cukup di. Iya Bah. Da abdi ge pertama kali teh ditukuri temboknya di tanu tadi ukuran ticakan. Ai abdi koran cenah moal kan ya kali.